Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepatkan abdi biola. Di dia abdi pada kenalkan salah satu kaulinan budak nyaeta ensleng. Ensleng, iya ensleng. Ensleng ya biasana 10 batu teras mainna anu pertama taburkan KB batu teras candak salah sahiji batu anu jadi pemainna terus ieu teh per level. Jadi misalnya anu level hiji berarti nyandak hiji-hiji batuna terus level 2 nyandakna dua-dua. Cara main kena dialungkan ka luhur sangkan batu teh can nepi handap tapi tos di candak deui contohna dialungkan kabeh terus dicandak salah sahiji terus misalnya orang level hiji berarti hiji batu nervous misalnya contohnya gitu sakitu si simpati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akak teteh. Tepangkeun wasta abdi endah Yuni Tias. Di dia abdi mawa kaulinan barudak nyaeta bekel asalna teh ti Jawa. Dia main kena make biji genep mun teh 10 tapi di dia arti boga genep. Dia bolana tina karet moal bijina eta tina baja ringan tapi ayeuna oge aya nu ti plastik. Cara main kena teh dia bola diabungkeun terus si bijinya di apa ditebarkan pertama bolana diabungkeun teras bolana teh kudu nepi ka mantul. Ieu oge cara keur tadi aya levelna. Mun misalnya level hiji eta di candakna hiji biji sakitu nepi ka genep. Mun geus nepi ka genep eta teh aya bagian level nu dibalik-balikeun. Sakitu di abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dia nepangkeun nami abdi alena nopiana. Nepangkeun nami abdi alifana masapira. Nepangkeun nami abdi Olivia. Olivia Ramadhani. Dia urang bade ngenalkeun kaulinan Sunda nyaeta karet atawa karet loncat. Cara nyieunna teh ieu karet gelang dihiji-hijikeun nepi panjang. Bisa di iya nu dua. Satu. Nah cara mainnya orang bade main anu 3 orang kan anu tadi Olive saurang anu enak orang bade sih. Loncat. Sisi orang itu udah jalan. Nyaeta main tuh. Geus ieu naik level nyaeta main pipis anu kada nyaeta main pipis. Boleh. Ya udah gak boleh. Gak boleh kena. Oh ada yang muter. Oh iya ada gini. Coba ini mah gak bisa sih. Alif jangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Pangkeun nami abdi Muhammad Agliaman. Judul abdi mawa kaulinan barudak nyata trompet tahun anyar lain trompet sakakalanya. Ieu teh lain produk di suatu daerah, tapi ieu teh produk kreatif musiman. Cara main kena nyata ditiup pasti nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun nami abdi Saluran Fadila. Saya Abdi Fitri Aweni. Pangkeun nami abdi Deva Rijal Pratama. Di dieu urang bade nepangkeun salah sahiji kaulinan Sunda nami teh gambar. Gambaran. Di mana temana Power Ranger? Mobile Legend. Dijieuna tina kertas, asalna teh di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Cara main kana teh seueur nya. Kan pertama dikocok heulanya teman-teman kita. Terus beres eta dibagikeun. Misalkan pemainna 3 orangnya dibagi 3 orang. Pas kayak main Uno tuh diginiin. Oh. Ngerti nggak? Jadi gitu. Nah, itu carana. Teras kan nu kenging kumaha? Anu menang teh
anu nomorna habis eta menang. Aya cara lain tuh? Oh, sok. Aya deui main nu sanesna? Teu apa? Oh ya. Sok, atur nuhun ditutup. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semakin ngarang abdi Saidan. Kangen abdi Abdasa. Nami abdi Adi Padurahman. Kami abdi Hanum, kami abdi Adi. Jadi dia abdi yang rencangan ngabawakan kaulinan disebut nasi. Ini sebenarnya teuing itu di Jawa Barat tetapi tapi khusus barudak Bogor atau Jawa Barat pasti pernah mainkeun kaulinan ieu gitu. Jadi cara main kena gampang, usaha nu paling lila siapa yang bertahan paling lama itu yang menang gitu. Kriteria menang nanti jadi nanti nimihan lawan pesaing lawan ajeuna ieu urang nimihan gitu urang mengenal ieu Dan digerak Coba dan oh iya, masa orang teh bebas masang orang nanti para misal lamun masang 3 berarti 3-3 gitu. kalau pertama lila kita menangkan jadi kemudian dia bisa dimainkan ke 2 ketika 5 atau lebih ya karena kumaha tempatnya kurang lah ya. Kurang lebih kira lebih kaulinan kos itu. Atur nuhun ka sakabehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu sanes?
Wiartiani, abi mawa kita lain kaulinan Sunda nya. Wong ieu mah kaulinan abi keur abi alit gitu. Jadi ieu teh boneka kawin nama ieu teh aya begendungna ieu didinya. Tapi itu kan jadi leungit teh gitu ka mana ieu irung nama. Ya kayak kawin nama micak berinom gitu nyala bengku tapi main nama geus lelegitan gitu. Nanti ieu teh haci. Keur nuju abi alit abi teh sok ngawinkeun ieu jeung babaturan abi dijadikeun orokan haju teras di apa terus diais make sinjang diayun terus abi teh mun alit teh sok sabari kapawihan abi teh ayeuna gaduh hiji boneka saena salucucuna kan sae pisan cik mangga tingali boneka abi itu si abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Usangga Kartika. Tepangkeun nami abdi Nia. Tepangkeun nami abdi Rizky Rama. Nami abdi Sidalipan aja. Tepangkeun nami abdi itu boleh sampai sama. Jadi kami teh di dieu mawa kelerek. Mundu lah urang lain mundu. Jadi kelerek teh mundu ieu teh asalna di Tiongkok. Terus di Tiongkok Asalna teh ieu teh di Mesir, terus dijieuna teh dina taneuh liat atawa marmer. Ieu teh kaulinan badak gitu. Berdak di zaman. cara mainna teh ada beberapa macam. Dijieun bulet, yang bulet. Benar nama ya teh. Benar teh na taneuh mainna. Kalau borolo. Masak terus. Oh iya. Masang saseun.
gitu kan lamun beras gitu mencerai namanya jagoan masing-masing jagoan di orang gitu. Jadi jagoan-jagoan si kalecin hiji teh dikumpulkeun sadayana nanti dikocok. Oh, dikocok. Nah, memang setiap daerah beda-beda gitu ya. Oh iya, daerah beda-beda. Jadi iya mah digambreng ge biasa bisa digodok bisa digambreng dasar. Gambreng lah. Gambreng. Wah. Aduh, Pak. Menang, bisa menang. Gambreng ini. Langsung kan? Jauhan Ki. Di sini wae. Di sini wae, di sini wae. Kurang teh. Kalau bukan ya bisa disidrep, bisa dialungkeun. Disidrep. Jadi si gundu urang teh kudu beunang ka gundu nu didinya nu di dinaran. Keluar dirinya berarti akan tos jadi milik urang. Nembakna jadi milik anu nembak. Jadi kita di kita ya garis ceritanya. Abdi bade nyitra kue Cina. Saparantos gitu kan namun pas keluar tina hasil lingkaran gitu biasanya sok jalan di sakali di jalan di kan kabarnya tukang. Oh itu yang jagoannya ya udah di situ nya didinya nah lamun menang dan langsung jalan. Karena bagian habis angin gitu jika hanya ya open power. Nah jadi sistem permainan ada gitu we nya lamun menang teh ayo we jalan deui. Tapi lamun salah sahijina beunang ketika timpa kumura rancangan nasi hak milik anu tadi tos dibeunangkeun tina lingkaran teh dipasikeun kanu limpahna rek sakitu. Jadi nu meunang panglobana elare nu meunang. Jadi batas waktunya teh nepi ka sieuna bea we gitu. Memang bawa segala. Kita gitu bae di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk Raja Rizky, abdi bade eh, nunjukkeun kaulinan barudak nu biasana diajarkeun ti kolot pikeun ngamumule musik Sunda. Ieu teh suling. Suling biasana dibuat di bambu anu dibolongan. Nah, cara main kena biasana ditiup. Suling ieu beda-beda jenisna. Aya nu 3 bolongan, aya nu 4 bolongan, mun ieu nu 7 bolongan, anu leuwih modern. Cara main kena ditiup. Sekian dari saya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Tepakeun nami abdi Naila Fahira. Di dia abdi mawa ieu teh sarua okos boneka tapi na ieu mah tina kertas. Disebutna teh BP. Aya nu pernah main teu? BP. Tapi ieu teh asalna di Eropa, lebih tepatna di Paris. Eta paper doll, boneka kertas. Tapi di dia mah disebutna BP, tapi ayeuna mah BP na aja teu baragus teh modelna lamun keur bareto mah ya urang teh beli 1000 geus meunang 5 lembar gitu BP kos kieu. Tapi ayeuna mah 1000 geus sakieu. Haju ayeuna mah lamun arek dicopotan teh harese rek copotan bajuna. Nah, mainna teh geus kieu. Jadi ieu aya aya karakterna, haju aya baju di bajuan itu. Jadi diacokan geus kita. Nah, jadi ganti acuk hungkul kos kieu. Sebenarnya mah mainna kos kieu doang, tapi na keur ali teh sering we aya nu nyampur kayak misalnya ulin ieu ulin naon, ulin BP geus gitu. Haju sebenarnya BP teh lain tina kertas wae, aya anu ditempelan, biasana ditempelkeun dina kaca, lamun teu dina lemari, tapi lamun dina tembok mah sok teu nempel. Tah lamun misalna anu ditempel kitu dina tas oge bisa. Eta mah kieu jadi si karakterna teh ditempel dina kaca, dina tas atau dina lemari kos gitu ju diajukan ditempelan deui jadi ditumpuk-tumpuk. Sakitu wae di abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau masakan. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Tepakeun nami abdi Salsabiul Sabrina. Nami abdi Hikmah Mahdania. Jadi ya urang teh mawa kaulinan barudak nyaeta imah-imahan atawa dapur-dapuran.
abdi mawa kekomporan sareng kekenceng leutikna. Keur zaman baheula mah ieu teh masih bisa dipake. Tapi sakan geus lila ayeuna teh geus teu bisa sungguna geus areuweung. Sodet lagi geus teu aya. Pake sodet plastik cenah eta. Lain nu abdi mah bahanna tina plastik. Anu ieu mah tina besinya. Ya tina kaleng. Nah, ieu teh abdi ge teu pati terangnya asal mainan ieu na teh di mana, tapi nu jelas mainan ieu teh emang tos aya ti keur abdi leutik keneh gitu. Emang lagi sok dipaeskeun bareng rencangan abdi gitu. Biasana ge sok make bahan-bahan alam teh tos tani, cai, dedaunan, kembang gitu. Bisa pakai kaleci ge digoseng-goseng. Cara main teh gampang pisahnya. Misal ai di abdi mah sok misalnya abdi teh jadi nu tukang dagangna gitu kayak rencangan abdi misal anu meserna misalnya are masak lauk misal ieu laukna kan misal laukna teh dikubah heula carana dibersihan terus gitu karak di digoreng Digoreng heulanya. bisa make misalnya daun gitu dedaunan gitu kajung ge misalnya terus kayak Ieu putusan. kalau misalnya udah makan ini teh makan ini Oh iya, terus penutup nanti kayak bisa buah buah disuguhankeun ke teh tata reca-reca. Ieu buahna, ieu laukna, ieu caina tah. Ieu caca haus teu? haus Kadang ieu urang ieu pake dan caina heula rasana jus. Ih, atuh kadang urang ngabalender heula nya. aya teh Tah aya berenana. Ieu mah nya ieu ge dikocoknya diperat teh diperat. Ya caca coba ya. barade barade Enak iya saha deui nu hayang. Arek. Oh, gosok mah kajeun. Oh, iya lo mesin gosok. Aduh, hiji apa dua? Dua. Ih, cara apa sih? Ya dua tah. jadi aya garpu jeung aya sendokna jeung imam Nu caca bisa teman-teman harara yang barade sadayana barade itunya. tapi itu wae si abdi mah heti urang lebih nama maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanifah oh Hanifah dulu Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kakak teteh, tepangkeun wastafti Deswita, abdi Hanifah Zulfa. Dinten ayeuna abdi sareng Hani bawa kawinan barudak Sunda anu ngaranna Bodoyan. Biasa nama amun di abdi mah biasana make bola kasti. Amun dinten ayeuna abdi make bola anu dijieuna tina kertas dikuel-kuel dibentuk buleut aja dilapisan ku plastik sareng dilakban abis teh amburadul cara main nama
di pasar nih ya, apa gentengnya disusun. Jadi nanti yang ada yang jagain, namanya siapa? Kucing. Jadi kucingnya tuh jagain nih, jadinya tuh gak dilempar sama yang melempar. Jadi kita disusun, disusun. Anu teh jaga teh ngalemparkeun bola boina, tapi ieu hancur. Amun geus hancur, anu teh jaga teh lompat gitu, lompatan bar. Terus ya, terus anu jaga kudu ngalemparkeun bola boina ka anu teh jaga. Nah, terus anu teh jaga teh kudu usaha nyusun kentengna deui nepi semula ka kos kieu. Nah, lamun misalkan geus kasusun, permainannya berulang gitu. Udah. Sakitu wae tiap jeung hani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu enggak ada, ya enggak deh. Sampurasun Kang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Nining Sarida di dieu abdi nyanda kaulinan ngaranna congklak. Nya Kang Teteh di dieu atos pernah main congklak? Berarti tos ngabayangnya congklak teh bentukna kas kumaha? Pokona si congklak teh aya nu didamel tina kayu, aya anu didamel tina plastik. Nah, mun ieu tina plastik, biasana si congklak teh kan panjang kitu nya, ujungna buleud haju aya nu logok-logokna kitu dina dina si etana getekannya. Logokna aya 7. Lamun teu salah, logokna aya 7. Nah, ieu teh anu ku abdi dibaca mah nya congklak teh sabenerna asalna sanes di Indonesia tapi ti Timur Tengah atau ti Afrika. Timur Tengah, India sareng ti Afrika. Terus ieu teh kunaon bisa nyampe ka Indonesia, nyampe ka tanah Sunda lantaran aya perdagangan teh geuning zaman baheula mah. Terus aya interaksi sesama budaya yang anu aya gitu. Jadi sampailah si congklak ieu ka Indonesia. Nah, cara main keuna biasana ku 2 orang. Misalkan gambreng heula kos tadi atau bantu kertas gunting. Engke anu menang jalanna si heula gitu. Nah, engke pan aya 2 bagian ya. Bebas arek ngajalankeun anu mana heula nepi ka anu kosong. Lamun ka anu kosong berarti manehna eleh. Lamun misalkan menangna berarti tinu ieu nu ujung teh tina bulatan ujung teh manehna pangseueuran gitu si biji congklakna. Jadi eta nu menangna. Nah, sakitu wae ti abdi kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beletokan anu mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Yolanda Deviani. Dinten ieu abdi mawa kaulinan barudak pebeletokan. Ieu teh asalna ti Jawa Barat, tepatna teh ti daerah Priangan, ti Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, jeung nu sejenna. Nah, ieu teh dijieun tina awi anu nu laletikna wina nu leutik ulah nu gelde mah jeung
Nah, terus teh ieu teh geus dijieun pos kieu aya bahan lain nyaeta kertas anu dibaseuhan. Untuk kertas ge koran atau tisu gitu dibaseuhan. Oh iya ya. Nah, cara mainna teh pertama ieu kertas nu geus dibaseuhan teh di dipotek dipotong tas saeutik haju diasupkeun heula ya jeung pertama ka dieu. Nah, haju kete didorong ka dieu nepi ka aya ujung di paling ujung haju urang motekeun deui hiji deui supaya bisa keluar kene ngabeletok gitu. Dipotong sacukupna we supaya mah dina bolongna. Tapi orang gitu nya ibu rumah apa teh? Nah, soalnya orang ge karak sadara gorengan teh ieu geus rada barulah ieu na. Kemarin teh dicek heula pas ieu pan geus lilai di imah jadi tara tara dianggur. Gitu wae. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok kenalkeun namina terus kaulinan naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nakang teteh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Rifki Bagusti. Tepangkeun nami abdi Rahmayati. Nami abdi Nada Kaneta Sandra. Nami abdi Nurasri Rahmayati. Nami abdi Siswa Pratia Menyala. Nami abdi Hanifah Sumiya. Nami abdi Naningsih Naningsih. Nami abdi Nadia Suna. Hari ini nyandak kaulinan tina sampah. Bekas gelas. Bade ngadamel jadi perahuan. Tapi awalnya tacan disintekan. Jadi kudu disintekan heula. Terus dibeletekkeun. Lalu dibeletekkeun di perahu. Tapi abdi mah kapengkeun sok hujan-hujanan tuh dipalitkeun mencai gitu. Jadi gitu. Lamun aya hewan anu ditekeun kana perahu.
bahan teh tina besi awal aslina teh di Meksiko. Awalnya teh ieu hadiah tina jajanan. Bahan teh lamun di Meksiko bahan teh plastik. Pas di Indonesia jadi hadiah oke tina jajanan. Tapi bahanna tina besi. Nah, tapi ayeuna mah teu dina ciki deui. Ayeuna mah dijualan di amang-amang tukang mainan. Cara mainan teh ieu duaan masak, dua-dua atau baraha wae. Terus dipain anu ngabalik ieu meunang Jadi ini dia Abi bawa Mina monopoli. Monopoli teh biasana diamunkeun sareng ramean misal opatan ameh heuis. Terus cara mainna teh ya aya dari hiji misal di puter di kieu terus dia main terus digocok. Terus lamun keluar angkana 5 ge aya bidang di bagian start terus jalan sampai 5 eta. Terus loba oge aya kartu misal kartu bagian bebas tina penjara. Iya. Terus tujuanna ieu teh pokona anu menang teh anu paling kaya di game ieu. Internasional. Ya, jadi barudak nyata bekelan. Bekelan teh asalna tina Jawa Barat, namun namun ieu teh asalna di abad ke-16 pas zaman penjajahan Belanda. Ieu teh papaduan antara budaya Asia jeung Timur Tengah. Bahan di bekel ieu aya bola anu bahanna tina karet. Terus di bekelna bahanna aya nu tina di logam atawa jaringan. Terus aya nu dina plastik. Biasana makena 6 atawa 10 juta. Cara mainna nyaeta diangkeun. Hatur nuhun dina urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
udah ini